Ngamen menang panasnya doang. Coba wae menang berapa duit? Tamat. Tang 12.100 doang. Dan rok seutik teu beli seblak tah mah. Dong Yanto ide ya ngomong-ngomong seblak bae kan bolono. Terus nek dikumakeun teh duit. Geus urang bagi bae tah. Kan aya 12.100. Dia 500, eng 700. Kumaha? Dan rok 500 menang naon tuh? Dia main lagi ternyentakan batur kalalabur dia. Kumaha tuh ngagitar? Dong batur teh geus meunang ya urang duit loba. Ieu menang 12.100 dong. Atuh batur tah mah kitu. Semenjak itu mah bertusar sih kaing. Ada. Kunaon tuh dia datang-datang gugubrut. Ngamen aing kok teu hasil, menang pusing doang. Mual hasil barang tuh. Da ngagitar nyentakan ieu. Kalabur batur. Ada dia ngomong bae di kana aing. Lain mah semangat ka aing. Gati jelema dong dia mah tuh. Kunaon dia? Wan! 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 Hoi! Ada dia. Amat yo kecelokok duit. Tangguan, aing nang dukun heula. Dia kunan mat. 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 Terus mat, 200 nih mat. Kalian Serius kan? Kan katunggulan ya, Pak. Wah! Gue tegang-tegang now.